cowok. Biar ah. Nyaho jelema nama lain buru-buru balik. Lain mah. Lain naon? Lain, bapak teh tadi teh ka imana? Mana usah saha. Tapi aya lalaki ti luar, cara ranteng siapa? Cir, aya nu keur bobogohan itu intip wae sia saha itu nya. Gelong anjir. Wayah kieu sore-sore jawaning bobogohan di dinya. Intip wae sia. Saha ieu Ya, kenaon? Hul. Aya nu keur bobogohan. Mana? Urang intip itu di Mana, saung mana? itu. Di saung tu urang intip. Tuh. Kan ieu bising kapanggiheun. Hul. Urang sampeurkeun nu keur bobogohan. Urang grebeg tapi maneh omat. Ulah ganeng tuturkeun urang. Hai Hul. Ya, mana bobogohan teh? Ganeng Hul. Tong ribut. Beresan atunya irut botram teh buku indung wae ari beberes teh katel ibarat eta bekal otor pisan beresan deui otor di mana coy di mana nih budak teh ieu teh nya Kei Kela Hei, Bella. Ya bun, Di mana? di kamar bun, beres sholat. Makin hari-hari deh. Ari eta lampuna hurung teu. Duka tuh bun, di dieu mah poek pisan. Nu kitu teh ngaran teh teu hurung. Singkat di ngaran sakendak. Benar prayogi ya. Mohon bun. Aya naon bun? Eta kembang anu diburuan pangnyebarankeun benar teu kaburu. Nah hari bunda, pan itu teh keur hujan. Sok loba alasan maneh mari teh ku kolot teh. Make payung kumaha ke atuh? Make payung, kapan geus kahujanan ai bunda? Kahujanan. Ai bunda. Ari si ayah itu geus balik acan aya kieu can aya udah menaon-naon. Acan bun? Acan. Telepon tuh, telepon Muna tuh nalur kulkas. Seburu.
culang cileng wae budak teh. Keng, geus acan nelpon teh. Acing wae. Geus kumaha? Dan nunggu jawab teh awewe. Hah? Awewe? Pantesan bapak maneh teh mau gini teh dirapi. Make minyak seungit, balik telat wae. Ngomong naon cenah eta awewe teh? Maaf, perusahaan teh tidak mencukupi untuk melakukan panggilan ini. Gitu cenah bun. Dasar on. Yuk. Dok, di mana? Tanya aturan. Oh, Dengan informasi gawe euy. gawe. Ada gerak. Ada aya di gerak. Ayo yuk. Ayo ka jero heula. Ayo siap yuk. Ka dia. Assalamualaikum. Salam. Kemana yuk? Ah, biasa we, bapak nama mancing. Oh, ngusep. Heeh. Ada kopi dong? Ngopi wae. Yuk. Sok nyari panon ngopi wae teh. Kan wae atuh. Sok nuhun dia yuk. Coba. Yo, sok kopi heula dong. Tah. Ya. Kunaon atuh meuni rambut kitu ningali beungeut ini kuatkeun ka karungsem. Ya, nuhun yuk. Sok kopi heula. Ya, nuhun tapi yuk. Heeh, sok. Terus di mana dia teh? Eta di aturan yuk. Dengan informasi gawe. Gawe. Palan dia tegas gawe. Yuk. Geus 3 bulan di rumahkeun. Nah, Lieur yuk, Andre, pangabutuh mah poe kudu aya. nya atuh. Heeh ingat. Lanjut saya ini keur ngabantukeun gawe. Pagawe Kesempatan. Gawe naon yuk? dagang bakso dong. Daek tuh gawena. Pokoknya saya mah naon we yuk gawe mah lah. Nu penting mah aya jajan budak. Sarana naon wae yuk. Soalnya urang teu boga ijazah yuk. Leungit. Teu kudu make ijazah ieu mah. Asal daek. Naon wae syaratna yuk. Syaratna hiji gorobag nu sorangan, Oh, gerobak. nu kadua tanya nguriling sorangan. Boleh di sorangan. Heeh. Tah nu katilu modal sorangan. Heeh. Terus anu kaopatna naon yuk? Tah nu kaopatna hasilna dibagi 2 jeung saya. Hah? Bagi 2? Heeh. Naon? IML teh naon sih? Nah, neng jual harus gitu. Yang hoyong apa we ada nang tetos ageng. Nah, ML teh hubungan suami istri ngetos nikah. Oh. Orang mah ontong ngalakukeun eta soalnya tak acan nikah. Pamali neng. Ai neng apal ML di mana? Iya, di botol aya tulisannya 400 ml. Mah, dagona sakedap ya. Bapak rek nagih. Ulah lilanya. Nya. Lila si bapak teh.
jam sabaraha ya teh? Panas, hareudang, kesel. Opieun, cai acan. Ngomongna sakedeung, ayeuna geus sajam. Can nongol-nongol wae. Hareudang. Tuh, geningan nongol. Pak, meni dilelat teuing ngomong sakedeung, geus sajam. Kumaha sih teu? Ah, boro-boro mah jelema lagi eueuh teu hasil. Hanas di gedor-gedor panto imah. Ting ka mana teu hasil. Ah. Kacau lieur ah. Nyaho jelema mah lain buru-buru balik. Lain mah. Lain naon? Lain, bapak teh tadi teh ka imana? Mana usah saha. Tapi aya lalaki tiluan, kararanteng sia mah. Nya ku bapak teh dipotoan, udah jang bukti bahwa bapak teh geus ka imahna. Oh, terus? Tah, cik mama. Garanteng teu. Ya. Tuh. Lain. Cik mama. Ganteng nuka hiji, nuka dua apa nuka tilu? Nu gararanteng. Nah, si mama otak teh geus normal. Bapak mah titah milih nuka hiji, nuka dua apa nuka tilu gantengan nu mana ieu? Ari si bapak. Iya mah kabeh ge nu ganteng. Nu ganteng mah bapak unggul hiji. Oh, gitu. Tapi kan bapak mah yang apa? Menurut bapak gantengan nu mana? Ya geus lah. Ieu nu kahiji. Bukan si mama mah. Tadi cenah nu ganteng. Ayeuna nuka hiji. Jadi nuka dua aja nuka tilu teganteng mah. Lain kitu, Pak. Pokona nu kahiji mah leuwih maco, leuwih keren. Leuwih pokona mah nu pentingna mah enak. Leuwih enak. Leuwih enak naon mah? Leuwih enak eta, Pak. Keren. Maco. Oh, mama jadi resep nu maco. Lu keren. Jing, sambalkan kan itu. Jing, ajak kencan, ajak bokohan kan itu, sambalkan. Kunaon ari bapak? Lain kitu, Pak. Yang geus lah atuh kitu mah. Da naon atuh mama mah. Hayang nyaho mama naon? Naon mama? Tai. Action. Awewe. Pantesan bapak maneh teh menginding teh rapi. Telat teh balikna. Astagfirullahaladzim. Action. Awewe. Ngomong naon cenah awewe teh? Salah. 2 action. Masih gitu. 3 2 action. Eta itu cabor. Action. Eta papa salah. Action. Nah, itu gawe na. Naon yuk gitu. Gawe naon gitu. Jadi Action. Action. Yuh Neng, MLT hubungan intim nutos suami istri. Sakaku. Action. Yuh Neng, MLT hubungan suami istri terus nutos gaduh. Hubungan intim. Action. Naon? MLT naon? Nah nong. Nah nong Lis. Action. Jing. Kunaon ari bapak? Poho deui. Action. Langsung ka dieu.
Action. Ya, urang samperkeun. Urang grebeg tapi mana ulah gandeng. Siap. Si Boya kadinya. Terima kasih sudah menonton Obras TV. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Obras TV HD Pisan. Obras TV.